Renung aing bete kuing jeumeun mending bisa konek aing ke duit aing lah. Goblok germolor. Woi jing gudang don molor wae goblok ya. Itulah aing tuh. Kenaon sih molor wae sih mah. Tuh aing balik capek, balik gawe anjing capek. Ander kaju ya. Sikone. Nampak sikone teh. Aing teu ningali. Mah ditanya ku aing teh. Peudet atuh lieur ulah. Lieur kunaon anjing sia lebay. Jangar aing aduh. Kurang molor aing sarape nyari rea awak. Mesti mana maneh? Biasa. Geus gawe. Pantesan molor di hudang-hudang tuh hudang si laing mah. Udah atuh. Ibrau we nya. Geunah. Sekarang antar aing ka sikone ya. Hoream perlu aing sikone. Sarape aing hoream. Ih, sama nih kedul anjing. Terus gedeng antar sikone. Hoream aing sarape. Goblok ge. Mungkin ngeunah goblok teh. Aduh, kieu nih nyari unjuk anjing. Aduh, anjing. Jadi mah terus kene Sari anjing berwarna aing ngerti sari. Aduh. Aduh sari anjing apa aing keuring muntut. Aduh anjing. Kunaon maneh nek? Naon atuh aing aduh. Aing naon atuh aing jadi muntut aduh. Anjing atuh setan goblok dia. Cing duk lah. Ini lebay sia mah. Yuk lah. Jadi huntu cing maneh ngali. Anjing eta huntuna goblok ka hideung. Goblok sia anjing ya. Aing nyeri ge. Maneh ngali. Jadinya anjing goblok. Geus cingla. Ku aing di jampe. Cingla. Aing euy. Cingla tuh. Naon? Nyem duit lah. Ngarokok nyem duit. Ya apa aing gua jadi untung nyem duit segala. Aduh anjing. Apa ya? Anjing samnya lebar gua butuh. Aduh. Jadi geus 2 poe 2 peuting aduh. Aing tinggal kebalik ya. Anjing eta nyeuing tuh. Anjing itu aing. Aduh apa aja. Tuh. 10.000 nyem duit 10.000 lah. 10.000 lah. 10.000 kagok. Sabaraha tuh? 50.000 atuh. 50.000 mah enggak mah tuh aing. Mana? Iya deh. Guru. Aing guru nanya. Nuhun we. Cing kuaing didoakeun cing jagernya. Guru lah. Ya nuhun ya. Guru aja ini udah. Nuhun. Aduh, ini musik dia aduh. Oke aing teh. Dang sare ya. Sarape anjing. Aku aing kudu gitu. Kunaon sia? Jadi huntu. Nying maneh ngali. Anjing jadi huntu. Kunaon sia? Jadi huntu eta saha nu ngamusik. Reka mana? Kala. Reka mana itu reka mana? Aduh, reka mana? Eta nu ngamusik saha anjing saha? Oh, geus eta mah balik ku aing. Geus balik ku aing, geus mana mah balik ku ka imah. Buru eta itu kuat jadi bisa aduh. Oh, kayak ku aing tulungan. Kayak ku aing tulungan ya. Oh, kayak kalam ku aing tulungan. Yang tulungan. Oh, jika balik. Kayak imah ku musik mah kayak ku aing. Siap. Oh.
Cik, balik ke mana emang ka imah istirahat. Imah kuain di teang. Saha ieu anjing ngamusik goblok teh. Woi. Cik atuh cing mikir hirup tetangga teh kudu buka toleransi atuh hirup tetangga teh euy. Buatan aing nyeri huntu ya nyeri huntu launan naonan ieu ngagandengkeun cenah. Oh, orang teh kan iya kerecek son. Heuh kecek sono ge atuh teu nyalina palumana ta launan maneh teh atuh uratan aing nyeri huntu. Oh, lamun lawan teh maka dengi basna. Lah launan bukan buatan aing nyeri huntu teh. Ieu nata launan teh hirup tetangga mah kudu teh oransi maneh teh. Oh, atuh lah. Tapi sok we nya cing bener we eta teh cek sonanya teh kajatan lin. Sok we si kone mah bae ke kurang. Sok. Yuk, nuhun. Yang ngerti lah. Oh, Bobot, kemana nih? Eta ngamusik kan tarik-tarik teuing. Nah, mungkin ngamusik anjing. Anu ngambek na di dinya. Oh, eta si Baeng eta mah ngamusik rek hajatan teh. Pusing anjing gandeng. Oh, penggas kieu mana nyarek si Baeng mareuman. Itu son jeung aing urusana siak wae ditonyok anjing. Terus balik anjing. Balik. Aduh. Aduh, begitu tarik musik anjing. Aduh. Nek, cager cenah maneh nyeun teh. Boro-boro ai begitu tarik musik teh anjing sah. Geus bisik sepejaan ieu kurang. Si Baeng mah geus jadi launan kurang oge. Nah, begitu tarik ingin ingin tebal lagi mah aduh. Tidak aku mah ada rek hajatan, tidak aing mun laun teuing mah si soana teh mangeunangkeun kitu. Tidak kumaha tuh udah kudu toleransi tuh urang gede capek euy. Pokoknya aing teh hayang nyaho eta musik tarik deui aduh aing teh bisa molor aduh. Geus bieu kurang sepejaan. Uruskan guru. Udah atuh diuruskeun oge atuh. Urang teh udah gede capek atuh. Ya makana duit wae ku aing bare urus. Aing teh hayang nyompur. Bubur juga ada. Oh siap. Sok we mana ngagoler nya. Cek kurang gigitan si paing tadi launan. Oh, sok we mancing cagernya. Aduh. Loh. Hei. Tarik teuing atuh. Tarik teuing geus ieu teh buatan aing nyeri huntu nyanu sare ongkoh. Bi ka urang nitah mareuman tong tarik teuing atuh da hirup teh bertetangga alin urang teh kudu aya toleransi maneh teh atuh. Maneh launan lah. Maneh mah kitu. Tadi ku urang dibere. Launan lah. Maneh udah kudu ngarti meureun atuh ngarti. Pan urang teh nek hajat krecek. Ngarti rek hajat maneh teh. Maneh mah cek son urang teh Gua sabaraha eta tah. Iya atulah. Oh, sok we tuh. Bener sok. Sok nama cing. Tarikan we nama cing, tarik bukan nama kembali nyeri huntu malah. Tah, gitu terus tarikan. Mantap. Tarikan. Keun bae lah anu nyeri huntu mah urusan urang. Jagar. Nah. Kemana? Ngadi tuh yang si berus. Naon? Terus tanu ngamusik kita di pareuman ka beuki tarik. Urang oge aing naik eta. Naik molor ya aduh. Ieu anjing. Wong bareng ayo wong cangit berus. Ayo lah urang tong. Panas si berus teh. Sia. Naon nek? Mana emang 20.000 main duitna ge sih emang gocap tuh. Nah, si Baeng we. Sok we tarikan sok we cing opcik. Gimana eta mah? Pareman. Naon atuh? Batur keur nyeri huntu atuh cing ngarti.
Boga itu lain mana hungkul di cicing di dia teh orang sarua cicing di dia tapi aduh bisa ngerti we urang keur nyeri huntu ieu teh kuat aduh. Hanya nyeri untung mah maneh atau ada orang mante. Nggak musik kurang oge. Kerajaan nyari kerajaan. Huntu urang atuh nyeri-nyeri bae nyeri-nyeri. Mana mah sok. Gitu. Aduh, guys, aduh. Bantuan sete Gas tenggelut sama ada ieu kerajaan ieu keur ieu. Gas. Non kali don. Ayo mah urang jual we don lah anjing nyeuna nya. Ayo jual don. Megan don aing don. Ayo jual. Aing jual aing mah. Don, megan don. Jual. Oh, jual. Sok naon di sini,